Jadi tiap pandinya teh yang kawin, yo. Jadi can bukan duit. Sedangkan dia loba duit, tapi jomblo, bujang lapuk. Geus kawin lah di gunungan digadekeun daek. Heula ah, mikir heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lebat. Kumaha sok cerik. Iya. Cik kumaha jadinya. Ya biar obrolan serius. Oh, gitu. Kela obrolan serunina. Ron! Ron! Oh, siap. Bos, aduh. Ini obrolan penting cenah Di wae kumaha mah daek teh awas teh daek ku jero dirobok tapi satu ide gitu. Kuing. Enon. Bapak bener yang kawin Abi. Ya bener, atuh kumaron. Cocok. Halus sepakat yang paling bagus eta tah kudu kitu kudu nurut. Jadi kesepakatan apa kamarinya? Heeh, anu di atas materi eta. Jadi kayak mun saya geus boga duit, engke ditebus. Oh ya siap. Kumaha ning? Ya, nyasok atuh lah. Oh, nya. Mas hari kita mah esuk jadikeun kawin atuh bener tah? Bener, alhamdulillah. Rabbil alamin ka urang digadekeun nya kudu nurut kede ceret. Bos, di MPR bos ah. Bersih bosnya. Sok bersih ke PR sete. Rambut Abi terus kusam. Kasalon atuh nih. Gelisnya pi. Ke Singapura. Kagok Indonesia mah. Mana uangna? Gampang tinggal gesek ke ATM. Si Roni itu kurang ngomong Ron, sini. Oh, siap lur, siap. Oke. Kumaha lur, sehat yuk aduh. Cari ragu. Alhamdulillah. Kumaha dirinya sehat? Alhamdulillah biga sehat lur. Gitu nah, kabogoh dirinya asa deket-deket teuing jeung dudungan kumaha dirinya? Oh, tah eta teh kieu caritana teh nyalurnya. Posisina teh nya tilu teh anu bete ngajak we kawin. Karunyaeun kitu kisah percintaan teh dirinya mah Lur jadi posisina teh eta teh hayang nebus si dieu teh tapi can boga duit, adik minjem ka saha herat we. Sugan boga solusi di mana we rezeki masa anu nyaho. geus eta mah. Ron. Urang boga nomor HD pasangan ku didinya sugan we. HD atuh diskeun meunang. Nomor naon? Oh, Nomor togel. We rumusan. Asli. Nomor sabaraha itu nomor sabaraha? balik di pasangan mah. Atuh lur. Enak mah heuh bener jadi ai nomor togel memasang 50.000 bisa 500 jutanya benernya. Oh siap. Jadi jeung urang kiannya. Oh jeung dudungan wae keur ketelongar atuh ya. Oh atuh geus sakieu lur enak mah geus urang teh ayeuna nanti bukan ka nomor togelna OTW enak ka bandar kemon ayo. Saya dapat uang dari togel
togel pak. Saya mau nebus pacar saya yang cantik, yang udah gombrang. Nih, itu mantan dirinya si Kano Gelot, joget sarangan, sarap itu. Amit-amitnya untung tertulus kawinan si Eka. Gila gitu. Kering sugarna. Bisa. Maksud mana naon bisa naon nih? Aing ada nebus ka bogoh aing anu kamari kumain kawin. Emang saya suka duit gitu? Geus atuh urang hasil togel 500 juta kamari kawin jeung si kabogoh urang beak dicabaraha dibayar ku urang ayeuna. Embung! Nah, habet mung. Si Aing mah leuwih ngeraheun, leuwih gede, leuwih kuat, mana mah elehan. Dengekeun Ronita. Emang urang teu ngeunaheun kitu? Da maneh mah leutik, elehan. Ayo buru jeung urang ini tiga ini. Ji, gue indit. Emang Aing paduli. Geus, kamu mah mung dibawa ku urang geus, urang deuk bunuh diri. Ji, gue bunuh diri. Terpaduli. Geus naon deui aing mah. Kalau saya tak benar bunuh diri. Alah itu sih. Aduh, aing daek bunuh diri ngadon teu pae. Aduh. Buset.